kuring ramah ngan sakit kendra panjangna kuring teu nyaho sebab ngaran kuring mau protes nah ngaran kuring lain Obama atau Lionel Messi kuring mau protes sebab ngaran alus manfaatna lamun kalakuan yang hiwal tahu jauh tahu paling penting nah beneran kuring mau protes pada batur sok nyebut gelo ka kuring padahal cek rasa wah ras kuring mah cek kuring mah batur aya sok nyebut otak miring atau kurang saedan ka kuring padahal cek kuring mah cek kuring mah miring pising padahal cek kuring loba nu leuwih gelo ti kuring nu geuleuh mah tuh pemimpin anu maling duit negara nu geuleuh mah tuh anu ngegasat hak rakyat nu geuleuh mah tuh pemimpin anu norek cenah denge rakyatna ngajerit tuh bisa dahar pemimpin mah nu geuleuh mah tuh pemimpin anu meungpeun teu ningali rakyatna segala kekurangan nu geuleuh mah tuh pemimpin anu teu bisa mimpin nu geuleuh mah tuh pemimpin anu kalakuanna lain turutaneun teu gampang deui jadi pemimpin mah gede deui tanggung jawab jadi pemimpin mah yeuh teu sagawaya deuleu jadi pemimpin mah teu kabeh deuleu bisa jadi pemimpin nu mata kuring masuk seri mun ningali anu ngantri hayang jadi pemimpin nu mata kuring sok ambara kata mun aya nu setara jalan hayang jadi pemimpin tah lain teu waras ngaranna lamun kabeh hayang jadi pemimpin ieu sing sadar hirup mah pada miboga hancegan nya kabeh jadi pemimpin lamun batur jadi pemimpin kuring atuh nu dipimpinna apalagi salat ge imam aya makmum jadi rakyat ge lamun bener jeung bager mah panan leuwih alus derajatna tibatan pemimpin anu kacreut mah sebab jadi pemimpin mah lain gawe nu enteng kuring mah teu hayang jadi pemimpin mending kieu hirup bebas eueuh nu ngatur eueuh nu nyare mending kuring bebas teu geur ku aturan itu ieu nu mata lamun hayang hirup tu manina lepaskeun tina segala kasusah hirup siga kuring wassalam.